Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalinasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Luar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratah cinta antara hamba manusia. Babar layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami. Antawis pamegat istri nulat nyonto Kangjeng Nabi. Condok waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pekait ati. Sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati. Supaya anu ti heula geus moal galider deui. Siloka kang kalung kembang mangle tawis ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadede. Ingkang rayi anu saja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug menang ka peurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga dek diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapi ulah ripuh komo deui lamun ropok. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lembur ti kawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebetur, LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ibu bapak ngariung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing jadi cukang lantaran datangna rahmat jeung pitulung pangeran birehing satiap manusia hirup tungkul tempatna kaluluputan tangah tempatna kalelepatan janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura tangtu urang sakabeh kagolongkeun jalma nu baris cilaka. Ibu miwah bapak sadaya lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Habis neangan pincu, cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Gara tanya ka ustad nu deukeut naon fungsina ilmu. Maka Bapak Ustad bakal ngajawab al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan lamun ilmu sebagai cahaya ari urang boga ilmu geus kaoncoran acan ku ilmu ulang jawabanana acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok burger wae. Kabeh ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik hayang nyakar wae. Berarti ilmu urang teh boro-boro mah ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Di mana atuh eta ilmu? Maka ilmu bakal cicing dina dirina sumaramahna bayahna lamun wadahna geus alus. Naun wadahna ilmu hate. Lamun hate kotor tong ngarep-ngarep pinter bakal datang. Naha sabab jelema bodoh bari kotor hate nu aya ge bakal ngaledek batur. Komo pinter moal teu ngahina batur.
Jadi Allah tenitipkan ilmu ka jelema nu kotor hate lantaran Allah maha uninga kana rasiko nu bakal ditanggung ku jelema nu kalotor hatena. Ibu lamun hayang beunghar da babari siapkeun we wadahna naon eta hate keur mah hirup sangsara tapi saban geureuh ka batur beunghar majarkeun nyegi batur beunghar majarkeun nuyul hirup sangsara tudang tuding wae komo beunghar moal teu ngalayak batur. Matak Allah teh maha uninga kana sagala-galana. Matak sumber keilmuan adalah hate. Jelema anu hatena bersih dihina, diledek, dicaci, dimaki, da moal ngalawan moal. Naha sabab jelema nu bersih hatena bari boga ilmu lain sakadar nyicingan dunia tapi hatena geus noong ka alam akhirat. Dihina memang di dunia terhina tapi di akhirat bisa mulia karena panghinaan batu. Matak ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki mangsa bodoh ku masih itu we da kahayangna. Kajian nepi ka jeding nepi ka muruluk huntu lain urusan. Matak hirup mah cak datangna Islam tong ngaledek mun mung diledek, tong ngahina mun mung dihina, tong nyiwit mun diciwit. Bandungan tuh aya buah-buah nu buruk. Buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, nu buruk maragrag sorangan. Ibu dihina, dicaci, dimaki ku batur tong dilawan. Engke ge ragrag sorangan, engke ge eureun. Nya teh canda tetangga emak mah ngahina emak teh eureun-eureun, engke ge eureun. Di mana geus nyeri huntu. Ah, cenah sia teh mah geus nyeri huntu ge cager anger ngomongkeun kene urang, engke ge eureun. Di mana geus paeh. Piraku kagorengan dek dibawa nepi ka alam akhirat. Matak Allah nyiptakeun umur teh supaya cicing dina amr. Umur artina jatah, amr artina parentah. Jelema anu barokah tina umurna teu boleh cicing dina panitah Allah Subhanahu wa taala. Nu boga ilmu cicing dina parentah artina ilmu bisa ngoncoran sasama hirup. Nu boga harta cicing dina parentah maka harta bakal loba nu kabelaan ku hartana. Si miskin kabantuan, si yatim kabelaan, jelema sangsara teu boleh katulungan. Maka engke di akhirat ditanya di mana harta dipake naon, maka si miskin si yatim nagog hareupeun pangeran abdi Gusti saksina hartana dipake melaan jisim abdi. Lamun ngupingkeun ceramah kieu moal aya jelema beunghar siksik melik sulit ati bedituna pedit ka batur sabab dunia hanya sebatas duniawi. Tuh nu hajat loba duitna tapi naha jiga nu bingung lantaran isu geus loba bayareunana. Ayeuna bapak-bapak ibu-ibu nu hadir ka tempo kuring teu pati loba duit tapi naha babarakatakan seuri lantaran ibu teu boga beban. Kursi disadiakeun ku nu hajat, nu ceramah disadiakeun ku nu hajat. Ibu mah tinggal daek ngadenge atuh kira-kira teu daek balik we. Bebas geuning hirup. Matak teu satiap jelema boga duit jongjon hatena, teu satiap jelema teu boga duit teu jongjon hatena. Matak rumus rumah tangga lain karena harta banda. Da gedong sigrong mobil mewah sawah lega anger pangbalikan mah gedong sigrong kanu nyerang kedong. Sawah lega dikubur mah di sawah batur. Kendaraan mewah anger digotong mah ku pasaran. Baju warna-warni dek merek Denai sekalipun tetap nu dipake mah boeh warna bodas. Matak jelema nu kudu hade lain hade hareupeun manusia tapi pek hadean hareupeun Allah taala. Swel. Sabab ngalusan awak mah babari ibu. Ibu hayang glowing kulit hideung saminggu meuli nu 2,5 juta. Ngandeungeuna teu kabeuli akhirna beungeut bodas tapi awak begung. Jeung dak cekuring mana naonan atuh. Kulit hideung di glowing ge bakal kapanggih ku salaki. Ai beungeut bodas, ai punuk renge. Matak geus we nu ngaran hirup mah tarimakeun. Sing bisa narima kana kanyataan hirup. Halis geus alus, nanaonan make jeung dikerok ganti ku patlot. Karepot-repot balik ti dieu pasea jeung salaki. Naha halisna leungit hiji. Bulu panon dipanjangan meujeul panganten da sidik cicing kira gegek diuk tuluy sasalaman coba ibu ngagubug motor bari bulu panon di panjangan ngageber tuluy tabrakan mata tong sok ngarerepot diri hirup mah jalma nu teu narimakeun kana takdirna ta eta jelema nu eueuh. Lamun ibu nyieun gedong maka isuk bakal aya nu ngomongkeun gedong
saha eta jelema nu panas hate ku gedong ibu. Bapak kades saalus-alusna jadi kades nyeun perdes sakitu hade keukeuh hareupeun jelema nu ngewa menyebut lagi nih pupujieun teuing matak geus tong dilawan Pak hate kotor mana naonna tong kajebak ku kasalahan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna maka urang boga dosa ku gibahna sarua garelona matak jelema nu hebat teh adalah jelema anu mampu nyokot pelajaran sanajan batur jiwana salah tapi urang teu pernah nyalahkeun tapi nyokot pelajaran supaya urang hirup bener lantaran lalajo teh jelema salah. Da bapak kades ge jadi kades teh guguru nama tinu gagal. Pan dipelajari kunaon si itu gagal nyalon kades opaingan. Hiji mere duit kurang tepat sasaran. Ai rakyat ayeuna atuh duit dicapluk nyoblos kasih komeng geuning. Dipelajari kita teh Pak. Kadua opaingan kronologisna geuning si eta mah hayang teh ukur bageur dadakan lain bageur ti bareto. Coba lamun jelema bageur ti bareto ibu dararamang bapak sarae aya nu gering di longok budak yatim ditulungan kabeh dikenal kahadeanana tinggal nagog hareupeun rakyat widian abdi janten kades kabeh rakyat takbir Allahu Akbar naha asa boga wakil kasangsaraan dirina. Ari kitu mah kanu maot cadu datang kanu hajat tara hadir nu gering tara dilongok RT paeh ge tara ditahlilkeun widian abdi janten kades ceuk rakyat Allahu Akbar ku aing dikusrukeun bener matak nu ngaran hirup sumberna adalah hate daun ragrag kadunya dunya teu bisa poek ku daun teu bisa munian dunya tapi daun napal kana panon ibu maka dunya moal katempo nalika hate jelema geus bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi lamun hate kotor moal bisa lalajo ka alusan batur leuwih alus batur leuwih rujit urang nempokna leuwih hebat batur leuwih geuleuh urang neuleuna naon sababna kacocokan hate ku sifat panas barana matak ku guru mah teh tukang son da moal aya nu pang bersih-bersihna hate atuh tukang son acara ieu nupang capek-capekna saha tukang sowan mangul eta menerkeun mixer ngacerit saeutik mustami komplain tapi ending terakhir bayaran gede kene ustad katimbang tukang sowan padahal ustad mendatang karek bieu ceramah ukur sajam tapi naha bayaran gede kene tukang sowan cek tukang sowan teh heueuh panas ku si ustad sok atuh ari panas mah urang tuker tugasna tukang sowan naik ka dieu ceramah abdi menerkeun mixer duanana bakal hancur sound system ngabeldu ku kuring ceramah butut mustami komplain jamaah balik nu hajat wirang naon maknana panas baranan teh ngaruksak kana sagala-gala matak jelema nu bersih hate moal terjadi karuksakan jeung moal lalajo kagoreng patutan batur jelema bersih hate naha sabab diri wabuh kana kagorengan diri matak cek orang tasawuf pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah bertemu dengan aku maksudnya kekasih ejeng kekasih panggih malam minggu bobogohan tapi Senin galau naha sabab duit beak malam mingguan ibu jeung salaki 7 tahun teu papanggih sapoe panggih sono na beak ti karep tapi lamun 7 tahun salaki cicing di imah boro-boro sono ngadon di siniran daripada boga salaki talu ngukut marmot cek ibu artinya teu indah Pak dan nu indah mah lain bertemu aku dan kamu tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku sok gerawawuh karena kagorengan diri gerasok lamun diri geus wawuh karena kagorengan diri matak urang teu ngarep dipuji batur teu ngarep disanjung batur teu ngarep dihormat batur lantaran dihormat sebenarnya batur ngahormat urang sebenarnya teu nyaho aib urang sim kuring disebut jujur lain kuring anu jujur tapi ibu teu apal bohongna kuring lamun ibu ka kuring nyebut kasep ta eta mah ti bareto lamun ibu ka kuring nyebut alus kuring moal ngaku alus sabab hakikat nama ibu teu apal goreng patutna kuring artina aya fungsi Allah Pak kunaon bapak kades dihargaan ku batur dipiningan aibna ku Gusti Allah
Kunaon kuring disebut Al-Mukarram, dipindingan aibna ku Gusti Allah. Allah teh Rahman Rahim, munian aib sararea, tapi das ari manusia sok hayang nyokelan kana aib sasama. Bener. Matak sing wawuh kana kagorengan diri teh. Urang teh kedul, urang teh teu balik, urang teh teu ecreg, pedit, kumed, mere gese, cap jahe, buntut kasiran, teu kaopan, cegukan, punungan, beletuk, isuk batur ngomong, habene pengajian, ari hirup cegukan, moal kasigong ibu. Dibuka na catatan nuhun tatangga cegukan ke nomor 8. Kunaon urang sok kasigeng ku batur lantaran penyakit nama ayana awak urang. Ibu geus make wedah, make lipstik, make blush on, dungdak dengdek dina kaca eunteu. Ceuk hate geulis aing teh. Turun ti imah koceak budak tatangga. Yai eta beungeut. Deuk dikumaha eta budak, moal teh dipalengpeng. Kunaon ibu kasigeng? Bongan diri boga penyakit ngarasa gelis. Matak hipat nu ngaran jelema nu alus gerapikeun sifat rasa. Boga ilmu entong boga rasa pang ilmuna. Nu pinter tong boga rasa pang pinterna. Nu daek ulah asa pang daekna. Nu alus ulah rasa pang alusna. Sabab teu saeutik kajadian jelema alus mimiti goreng ditungtung. Aya deui jelema anu goreng mimiti alus ditungtung, nupang mahal-mahalna lain prosesna, tapi engke tungtung alam pati putubuhanana. Alam panutup nu mahal apa? Nana gerhana, jago pidato, pinter ceramah, ku pejabat di ulem buat tungtung hirup nama keur gapleh ari bapak. Jagger, preman buat tungtung hirup nama keur maca la ilaha illallah. Matak hirup ayeuna teh sabenerna mah latihan. Keur latihan jeung ngarepan Allah. Matak ibu ulah loba kieu ka salah kieu. Latihan di dieu. Lain being nahi kana naon. Tangke teh bisa jadi maotna teh kieu we teh bisa nilep teh. Teu kabayang. Ku lebe ditilepkeun teh haben we kieu. Ngan untung da kades di dieu mah pinter. Oh si teh cenah bawel teh ka salah kieu minta bae duit. Cokot 2000 bikeun kana leutna dan nu nilep sorangan. Jupok teh ngomong nuhun moal teh ngagajel ngapa kades. Bapak-bapak geus boga pamajikan tong tuang toong ka WWCJ bisi balik hese peureum apa nu ngaran maot mah ditumpuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah ari anu geus boga pamajikan tuang toong ka WWCJ kieu sabelah Pak meureun eta ge meureun lain dongeng nyaan ulah dipercaya itu. Jadi tungtung hirup nu hese mata kudu bisa ngamaklum kana kasalahan batur, kudu bisa ngamaklum karena kata balegan batur. Dosa batur judi, bos dosa batur zina, dosa batur mabok. Tong coba-coba yang serikeun karena dosa batur. Bisa jadi orang boga dosa anu leuwih ti judi, leuwih ti zina, leuwih ti mabok. Naon eta sombong hirup. Batur judi dirina, nu lieur dirina, nu mabok manehna, nu jangar manehna, beak duit manehna, nu ongkek manehna, tapi sombong mah geus ngarebut Pak. Ngarebut nu saha kasombongan milik Allah direbut ku awak urang. Na ari urang saha mah jeung kudu sombong. Eta ibu ge baheula mah bentang geuning aya nama bentang teh nepi ka kieu. Baheula mah Asep mah teh bentangna Purwakarta. Loba nu mikah hayang coba ayeuna ngajauhan model urang oge teh sudi teuing. Jadi naon nu rek disombongkeun? Nu geulis ulah gumelis, nu kasep ulah gumasep. Waktu maut mau ukur jadi para cacing tahan. Nu geulis maut bongkar deui 7 menit bongkar. Tinggal tulangna cacing geresepeun. Da majarkeun teh seungit skincare. Coba nu goreng maut Pak, pantara di skincare, nah ada cacing ge mungeun ngadahar. Oh. Mata ngaran hirup naon nu disombongkeun. Ukur disebut Nana gerhana disebut Al-Mukarram Ustad Kiai ajengan dah kalaka era diri nah acan meujeuh kuring cicing di makom eta Al-Mukarram nana gerhana deuh Al-Mukarram teh yang mulia panggih karek ayeuna ngadenge ceramah karek ayeuna tuluy bujuk nyebut Al-Mukarram buah ieu teh tukang tipu ari ibu pan ibu ge geuning baheula katipu ku salaki aduh ayeuna mah karaosnya nyaho urang oge bapak baheula can menangkeun pamajikan waduh gila aya juri dupak
ibu ge sarwana ai salaki apel teh geuning beli bade ngarokok belenyeng meuli rokok beli bade kopi leos meuli kopi pang niuhkeun leos 3 walikan Pak cek pisalakieun ridho dititah ku ih ridho banget coba ayeuna titah ku bapak mah pang meulikeun rokok ku sia we inilah nilai asli manusia mata ibu tong lalajut ceramahna lalajuan mata akhlakna sabab nu ngaran ilmu bakal cicing dina 3 rupa hiji kolbi 2 kauli 3 fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean bisa jadi ari ilmu mah alhamdulillah kabeh ge bisa nyebut alhamdulillah nu beunghar menang rezeki alhamdulillah cenah usaha teh nuju maju lain alhamdulillah dek syukuran ieu mah geura sok gedong sigrong mobil mewah sabalega alhamdulillah cenah mama kakayaan teh moal bea ku 7 turunan nah ari kana BLT hayang di mana atuh ieu teh alhamdulillah teh ai bibir alhamdulillah ai RT teh mere BLT dicarekan RT gelo RW edan sarwana jeung kadesna kitu cing teh kunaon ari ibu nyarekan kades batur menang BLT aing henteu cing teh ibu mah kongkorong panjang gelang loba budak jaru galak gedong sigrong mobil mewah nah nepi ka butuh BLT gandeng sia mah ustad ngabela kades gitu heulain pang cinten nu beunghar mah kudu bersyukur tah cirina jelema nu teu bersyukur teh beunghar tara di aku api-api sangsara le hirupna teh padahal lamun ibu beunghar tembongkeun beungharna ibu dibere BLT tolak moal kitu kades moal narima BLT mama geus aya pangmikeunkeun kanu hakna tuh si miskin tah si yatim peperieun emak barang bere henteu atuh ieu pangmikeunkeun ka ditu tah eta alhamdulillah teh nyage ungut-ungutan da Allah di dieu nu kitu teh Allah kaciri ai ungutna mah heueuh nya anger we teu kabagian mah ngamuk ilmu mah dina bibir mah bisa ngan mana gaweana lapan Allahu Akbar aya dina bibir naon pagaweanana Allahu Akbar Allah nu Maha Agung maka pagaweanana tawado hirup henteu nyombongkeun diri hirup ukur disebut pejabat pan ku rakyat matak pejabat nu alus mah pejabat nu sadar bahwa jabatanna teh pamere rakyatna maka geus jadi pejabat teh teu sombong ka rakyat teu angkuh ka rakyat bahkan leuwih ngarti kana kahayang rakyat teu tega lamun urang dahar di restoran aya rakyat mikiran beas mahal nepi ka ngebul tina huluna inilah ngaran pejabat idaman para rakyat sakabehna heueuh ya keun da di dieu mah aya kiblat Kang Dedi Mulyadi bisa jadi eta beng ka Bandung aya nu katulungan di Bandung leos ka Cimaung aya nu kabantuan di Cimaung belenyeng ka Banjaran aya nu dibantuan di Banjaran belenyeng ka Pangandaran loba rakyat Pangandaran nu kabantuan ku Kang Dedi komo di dieu meureunan ta ieu nu diarep-arep ku rakyat teh ibu ustad oge ukur disebut tong legeg teuing jadi ustad teh da kuring bisa ceramah teh lantaran aya jamaah da jamaah mana urang ngomong jeung tembok mata ustad anu bijak mah Pak ngahargaan ka jamaah beli ibu tos bosen tuh jalan gede keneh bisa rek baralik juga ditu dihargaan lamun ibu geus teu siap pangaosan lambaikan tangan aku sudah tak siap mantap dihargaan jadi jelema nu alus nu ngodok kana perasaan batu hadirin kaum muslimin kahirupan manusia hayang salamet maka ti ayeuna salametkeun mun ibu hayang salamet hirup di akhirat ayeuna salametkeun di dunya panon tong popolotot ceuli tong loba ngadenge gosip ngalengkah tong loba kana salah hate bersihan batur boga milik milu atoh salamet hirup kitu ya batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli mobil ongkek getih batur meuli sawah ratug angen meuli komplikasi kitu banyak kitu teh batur meuli motor ke rumah sakit batur nyieun pilakna da pae si eta kunaon eta panyakit dijieun ku sorangan matak jelema nu panas baranan lain Allah nu nyiksa lain tatangga anu nyiksa sebenarnya perasaan sorangan anu keur nyiksa awakna sorangan well galeuh atuh da rumah tangga oge sarua mun ibu hirup hayang salamet rumah tangga ge hayang sakinah hayang mawadah hayang warohmah
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Mun rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah da enteng hiji ulah nempo geulisna da ibu membabari ruksak geus rumah tangga baheula mah duh patuangan kuat datar matak ti bulusur kutu ti jalikeun simet ti soledat cak-cak apan ayeuna mah boro-boro kutu cak-cak ngejepat di dieu nah dan handap ngegedean ben bati melendungna budak 8 bulan poho teu meuli menyekletik atuh kurumui bahasa Cina naon ngaranna cingkaya ruksak lamun karena geulis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan 5 eueuh pik abi taeun boga budak genep pudeg-deg awak ngabeukahan kasur nomor hiji beaku sorangan salaki mana lakop kana tabungna meotan sigeung ku salaki gede-gede teuing awak teh punung ibu lewas ke kantor desa ngayakeun senam 2 tahun teuing senam naon da teh 2 tahun ditempuh teh awakna kalah kebeuki meber atuh da naha Bandung nganu sok senam beres senam liliwetan comro goyobot misro baso kalah kebeuki gede ari salaki miotan mikiran hutang urut baso mata untung ijab kabul terjadi tarima abdi nikah ka putri tegas bapak tarima didinya lain narimakeun geulisna wungkul kagoreng patutan pamajikan ge wayahna tarimakeun sakinah bakal terjadi 2 ulah karena harta bro dijuru bro dipantau ngalaya di tengah imah kitu kana nu beunghar kadang-kadang leungit jongjonna nu miskin kadang-kadang jongjon hirupna usum bangsat nu miskin mah tara hayang ngarona da eueuh paokeun coba nu beunghar ba kades diontrok des wayahna ngayakeun rona loba bangsat di urang teh keung meureun hartana dipaling batur coba nu sangsara aduh heuai we malihan panggih jeung bangsat eta nu sangsara da adem bisi maneh eudeup mau tuh di imah aya coek jongjon hirup usum tuyul nu beunghar gempeur nyieun tolak bala nanyakeun ka kiai gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang pantok naon eta mang tolak bala ngarah tuyul teu asup nu sangsara nyieun tolak bala henteu naha pantona ge rujan matak nu sangsara mah jeung tuyul teh blus-blus we kitu tah malahan di papagahan tuyul teh sing sabar engke we beres hajat kitu nu diteangan teh geuning lain hartana tapi karunia tina eta harta ibu beunghar bapak beunghar kabeungharan urang lain karena ladang usaha urang tapi bisa jadi aya nyurulung cai panon tengah peuting yatim nu dibantuan miskin nu dibelaan bener pak kades jadi kades lain karena hebat dirina lain karena alus kampanyena lain karena ada dukungan dari padedina tapi sabenerna aya doa rakyat leutik nu baheula ditulunganana weh paingan atuh ibu hese jadi kadesnya da kitu atuh pedih majuna jelema hebatna jelema alusna jelema gumantung hatena apan innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang demi Allah nepi ka detik ayeuna sim kuringna gerhana hayang nempo mana pak jelema nu bareng jeung Allah teh mana asli mah hayang nempo pangaosan kieu bareng jeung Allah teuing bisa jadi kuring ceramah lain jeung Allah jeung duit sok isuk ulem deui tong dibayar datang moal nah suudon dari ibu aduh astagfirullahaladzim aing mah doraka tah leuwih hade balik ka ditu ceramah kieu kuduna bareng jeung Allah entong cuntal cantel jeung duit dan ceramah mah untung diulem ge nyebarkeun ilmu Allah heuh bersyukur keur awak kuring urusan duit kumaha engke we dan nu hajat ge bakal mere tuh mun cokot akhirat dunya nuturkeun lamun nyokot dunya akhirat pegat dunya cantang tu beunang matak dunia disebut kalangkang heulang cek ilmu kolot naon cenah mudag-mudag kalangkang heulang tah eta aya kalangkang kuring gara urang udag diudag tuluy lamun diudag ti kusuk abdi ka ditu Pak kalangkang hese nyokot abdi ti kebrus kumaha carana kalangkang nuturkeun kuring
tah aya lampu hayu urang sampeurkeun lampu itu kalangkang nuturkeun urang tah kalangkang teh dunya Pak matak lampu teh akhirat geura toong urusan akhirat dunya datang sorangan lamun noong urusan dunya akhirat pegat dunya cantang tu beunang bener hate Pak matak nu kudu ku urang kunci hirup omean adalah hate termasuk rumah tangga da rumah tangga teh lain ibarat bobogohan bobogohan mah serba indah serba alus jatuh ti tajong kamu sakit menirujit eta cek bebengok ka bogohna iya anjir meni geuleuh kapan ieu eta korbana hayu atuh ka puskesmas gubuk ka puskesmas coba geus kolot kieu jatuh ti tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh saeutik aya perubahan ini wisata mawa motor beberek bekan data keengan ku polisi dek ditilang nyimpang we karena jalan tikus mogok didorong kuduaan lol hujan nyebutna iindiaan coba geus kolot kieu motor butut mogok ibu turun panggeulana dijejak motorna ganti cek aing oge artina geus aya perubahan baheula keur bobogohan manggil jiga nu heueuh honey bunny sweetie darling babe coba geus kolot kieu teu butuh bubah bebeb nu penting rasiko gede ieu kokod 1 juta nya ieu nya kokod tapi gebrok duit 1 juta sapoe leuwih ngeunah kana hate katimbang beb ibu keur ngoseng kangkung salaki henteu usaha beb kumaha ceuk ibu pret nu gelok loba gaya hirup teh teu butuh ku bubah bebeb matak judulna ge bobogohan waduh lain bogohnyaan loba nanya kamu udah makan belum ngirim beas ge cadu asal lieur cinta jadi boloon kamu udah tidur belum cek urang cek logika anu sehat kamu udah tidur belum matak ngabalas ge acan jang nah cinta teh jadi boloho disinilah nilai cinta jadi boloon matak persetan dengan cinta tak ieu tak korban teh baheula mah anger we barang dahar baso ge edeuh nepi ka diletik-letik palebahkeun sorangan hiji dimobalkeun kabeh sape hirup kitu kamu plase mendingan nilai asli nu sabenerna keur bobogohan moal kapanggih gorengna tapi geus rumah tangga jujur bakal bubreh ka gorenganana bener Pak matak rumah tangga teh butuh modalna atuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Allah dek mereka alusana rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana dipahamkeun dina agama si horeng si mana horeng sakinah mawaddah warahmah bakal terjadi lamun duanana surti ngarti dina agama maka agama dibagi 2 tugas ibu jeung tugas bapak geran sok toong ku bapak mah kumis bijil jangot datang tapi bapak dikawasa ku akal pikiran makanana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bapak kudu ngakal ngarah pamajikan ngakeul bapak kudu ngarah pamajikan ngarih jrut cek bahasa kolot baheula tong neangan pamajikan kanu beunghar bisinya lindung ka gelung artina pendapatan lalaki leutik pendapatan awewe gede dengekeun ku ibu menang 10 juta ari salaki menang 2 juta kumaha cek ibu talung lelengohan aing mah gede coba jeung maneh ayeuna ukur dibere 2 juta jadi teu bersyukur lantaran ibu loba teuing nyekelan duit matak teangan para pemuda hiji awewe anu teu resep kana duit bae atuh dia aya cendoma tuh cenah tukang nepi ka tega teh sakinah mawaddah warahmah bakal terjadi lamun bapak ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngarih maka tugas pokok utama lalaki adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin kudu ngarti karena perkara anu dipingpin kudu paham karena perkara anu dipingpin baeudna pamajikan tong dilawan keun Pak da urang mah pamimpin kudu loba ngelehan pan pakades kitu rakyat geuleuheun ge pakades mah deudeuh we da ieu teh nu datang kabeh teh urang mah yakin ai basa pakades nyalon urang dieu nu hadir nyoblos ka pakades henteu
saware tuh nu belah ditu mah henteu cenah tuh cirian Pak Kades BLT coret putih lahu coret tapi nah Pak Kades teu kitu apan rakyat geuleuh Pak Kades deuk deudeung inilah Siliwangi teh nu kieu Pak matak pamimpin nu alus teh ngarti kana anu dipimpin baeudna pamajikan Bapak tong dicarekan lamun pamajikan baeud dicarekan ngadon ngalawan kunaon ai maneh bagong baeud wae tah kumaha ceuk pamajikan bebengok maneh nyebut bagong berarti aing sapeupeting hees jeung jaluna akhirna anak nanya mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduaan anak begu jang maka sesegrok tuluy ya nu baeud mah Pak sing bijak tong ditanya anggur bapak nanya awak sorangan aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang toong padaringan beas geus kosong oh meujeuh baeud toong lipstikna geus dicokelan ku bilik oh meujeuh baeud toong wedakna ngumpul tinggal sisina dekok tengahna oh mangkaning pan eta teh keur awe mah wah wajib banget eta di tempo wedakna geus dekok tengahna budak noel hayang jajan teu boga duit loh tukang baso ibu anu we dina janela regot cai ciduh nepi ka batirnya hirup kitu Bapak jadi mikir oh paingan pamajikan baeud da aing nu salah rasiko kurang tangkeu Pak ti tukang nu keur baeud mimiti mah jemreh cicing gitu ya cokot ku Bapak duit 5 juta ladang doma jeung ladang sagala-gala keur baeud ibu cawelkeun kana gadona mah tong baeud tah acis urang mah demi Allah bakal kieu ceuk ibu sanajan keur baeud dibere duit langsung ngagabrug lain tadi inilah salaki nu ngarti kana kahayang pamajikan bener Allah nyata lain langka deui Allah nu kitu teuing urang oge buah pamajikan urang baeud mah dicekek ku abdi ngajengkelkeun teuing makana pamimpin nu alus teh selalu tenang selalu menguasai diri lamun pamimpin nu alus na rumah tangga selalu menguasai diri nafsu na bakal leungit nu aya iwati nafsu mutmainah lain nafsu amarah dan nafsu amarah mah pe amekeun nafsu amarah mah pe jengkelkeun pamajikan buat baeud wah sabolong bentor ngomong ge si haram jadah mah si anak teu disiplin mah abong teu nyakola beuki nyeri eta ibunya dikitu-kitu engke mah Pak lamun amak ka pamajikan sing jongjohon sing tenang gentos nyarekan anakku wiridan pamajikan keur baeud subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah tadi keur amak deregdeg maca al-fatihah baeud keneh al-baqarah seuri pamajikan sadaqallahul adzim meureun jadi ibadah daripada ngagugu nafsu nyarekan pamajikan bari anak batur maka logika pamimpin kudu bersih akalna bersih dirina maka nafsu bakal jauh sehingga bijak mun samel lada teuing tara bilanji ngagantawan ieu mah samel lada teh nya aing teh merak tiba heula nepi ka ayeuna teh eling-eling pira nyamel oh kabecus teuing nyeri teteh hate ibu teh engke deui mah lamun samel lada teuing tong ngadat Pak cokot termos banjur jeung coetna pamajikan nanya aa naha di banjur hayang angun cenge teu pasea leos ibu ka dapur panon lulumu uyah warna bodas gula ge warna bodas kerebek teh kana uyah dicokocekeun jeung cikopi mangga bapak yang nepi ka hoyong ku bapak suruput ku bapak pangset tong ngadat Pak api-api ngeunah we lah tah engke pamajikan deuk ka kamar geroan ku bapak mah sakedap aya naon bapana ieu teh cai kopi teh loba teuing da puring mah butuhna ge saeutik keur maseuhan ti korok dipikeun sarua jeung bapak teh bersyukur kana pangyeunan mama atuh kedah kumaha urang beakeun kuduaan lebar suruput ku pamajikan diinum karasa pangset dadug nyuuh atuh bapana hapunten geuning pangset kumaha ceuk bapak sumuhun teu pasea ngan eueuh tipe lalaki kitu atuh nya peupeus gelas popolotot ibu nyuguhan salaki ai suku ti jalikeun kana sama prek peupeus gelasna naon nu kajadian nala atuh bener Bu
Nu bijaksana mah lain kitu, pupus gelas diberesan ku dirina wios mah tong nyeri hate urang beresan kade sampean bilih kacugak eta bogohnya asli lamun aya nu nyarekan gelas pupus bari pamere ti mitoha tinggal kieu ibu bapak nyaah ka gelas nyaah ka abdi lamun nyaah ka gelas samingon bapak hees jeung gelas paling bijil anak cangkir Pak. Matak lalaki jeung pamajikan kudu pinter ngabersihan akalna ngabersihan jiwana nu dikawin adalah jelema ngaran jelema pohona bodona balangana salahna bakal terjadi bener lol deui kolot baheula tugas lalaki ngawur ning simbolna ge ngawurkeun beas naon maknana lalaki nu tanggung jawab teh bisa ngawur ka pamajikan ngawur lahir ku dunia ngawur batin ku agama dunia imah pageuh baju teu dahar seubeuh mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu tabeasna mah gera dangdan ta alatna mah di parfum yeuh parfumna mah ka kamar ta kasur jeung sprayna mah gera ka imah yeuh imahna mah gera balanja tah artosna jongjon ibu tah jongjon didinya bawa kana bahasa Quran disebut sakinah ternyata sakinahna ibu nalika salaki mampu ngajamin kana kahirupan ibu bener bahwa itu ibu-ibu bari ngaret ka bapak kadarenge ngan bapak-bapak juga rada ngagurileng ka tukang dah hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan ulah ari sare hayang jeung nu seungit ai mani ku sabun ganut paingan dikegepan teh asa hees jeung doma Garut atuh lain salah pamajikan salah salaki anu teu bisa nyumponan kana kewajiban rasiko kanu jadi pamajikan aduh ibu kuat asa ngareunah kitu eta irungna kuat buka kang bapak mah eueuh nu keproknya heukeun ke Pak sagedeung deui urang kitukeun ulah egois ari ibu inilah nilai Pak lalaki nu alus nu mampu ngawur kadua ternyata kolot baheula ngawurkeun es bonbon naon makna budayana dina es bonbon ari ngaran-ngaran es bonbon teh permen ai permen rasana manis asam asin rame rasanya nano rumah tangga teh pahitna peheurna ladana haseumna karampa ku sararea bener di mana atuh amis rumah tangga mimiti mah kajian mirantu teu usaha da mitoha teh nya gratuang da bapak ge teu acan neda saminggu mah aya 7 tahun bebengok minantu teu usaha mah jengkel we akhirna hayam datang minantu keur ngopi ceuk mitoha kur titit bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun minantu matak isukna hayamna leungit dicekek ku minantuna anger tugas lalaki maka ceuk budayawan Sunda lalaki jeung pamajikan ibarat pencak jeung silat prung padungdung manggung prak golempang jampang padungdung igel pencanu rusuh golempang igel pencanu kalem saha nu kudu rusuh salaki sanu kudu kalem pamajikan salaki rusuh usaha pamajikan kalem dina balanya beunghar nu paling paur lalaki rusuh usaha pamajikan rusuh nganyuk tah ieu contona deuk gaji 5 juta deuk gaji 10 juta aya begoh pamajikan melaan gaya medalieur atuh karek meunang salaki 5 juta bapak isuk tanggal 3 geus ngahulang geus jangar kana sirahna ge ceuk bahasa agama tong gede paseup tibatan tihang pendapatan 50 pake 30 teuneun 20 mahikana naon babengok ustad 30 beas 15.000 sareterna nyesakeun 15 balikeun cengek jeung tarasi nyesa 10 teuneun 8 tahun jadi imah heuceuk teori dari kenyataan malin gitu teuneun atuh meureun dahar teh jeungeuna ukur jeung sambal nah da Purwakarta mah kampung atuh teangan deungeunna mah di sawah belut loba tutut aya dang daunan dina galeng ge jonge jotang babadotan pucuk sintrong garas we ibu kalebah ibu keur ngalalap teh domba teh berele geus di tukang tempo domba eueuh domba diabetes eueuh domba darah tinggi nah kadaharanana tina galengan
palingan ayeuna urang loba panyakit da kahakanan urangna atuh geus poho kana purwadaksi, geus poho kana kadaharan kolot baheula. Loba teuing dahar daging darah tinggi bijil, loba teuing daging ayam kolesterol ngawalen, loba teuing daging sapi antrak, cobi kolot baheula teu beuh darah tinggi, teu baduh antrak, leunca bro. Matak jarak jag 8 geuning budak ge eta da leunca atuh. Yo teuing teh nyaho. Mau jeung obat kuat teuing teu apal. Abdi mah beja we, beja ti bapak polisi itu. Iya, hirup naon sih di kampung mah teu kudu riweuh. Kamari corona, di kota mah riweuh ayana corona, di kampung mah eueuh nu riweuh. Kongkorong ngajeplok keneh, geulang aya keneh, imah pageuh keneh, motor ge boga keneh. Coba di kota, pabrik hancur, bener, pila dijual, perusahaan bangkrut. Nu di kota mah aya corona, nu di kampung mah aya corona. Ngadon alhamdulillah ya Allah aya corona. Citra da gelo sia mah ngadoa teh mah alhamdulillah. Alhamdulillah ku nagara kita cicing digaji 600.000. Si miskin mah ngadoana teh alhamdulillah. Matak ayeuna teh Pak Ustaz cenah mamanawian janten wasilah pangdoakeun supaya aya corona deui. Nah cinta ku naon ngeunah teu usaha 600 datang. Rada gelo sih eta. Coba nu di kota bangkrut ekonomina, ragrag darajatna, pila dijual, kongkorong eueuh. Ngan ayeuna teh marah kekene kongkorongna teh. Ngan usut punya usut teu bisa dieclok lantaran kongkorong eueuh suratan, ladang tina lajada, hasil tina COD. Anu warna nate geuning saminggu teh juga rada piang, Pak. Geranya kurang tempok. Oh bener lain atau asli euy. Nah itu nu tukang mah juga kamu pelase mendingan banget ku saur. Makana sakieu mawadah teh kunci nama dilalaki. Payetna peheurna lahdana haseumna rumah tangga bakal terjadi. Matak sing karuat mental. Di mana mental bakal kuat da rumah tangga? Dina agama. Kolot baheula leutik keneh karawin ararawet. Nah inu ayeuna geus jalebrog kawin hese awet. Mentalna dididik ku kolot. Kolot nyangu budak baheula miluan. Ngumah wadah budak baheula mantuan. Ngepel kolot baheula ngiringan. Cobi nu ayeuna. Kolot nyangu manehna Facebookan. Kolot ngepel manehna WA-an. Kolot nyeuseum manehna kadang-kadang mah lain miluan kolot tapi kadang heheotan. Beger datang kawin hayang pangabelgug acan dregdeg nyangu gigih engke teh di dahar ku mitoha diomongkeun teung-teungeun gableg minantu teh becus nyangu-nyangu acan kuat gigih paletuk ceuk salakina wios lah gigih oge asal makan berdua 2 poe ngadar gigih moal nanaon antosan 2 tahun rumah sakit bakal pinuh geus nepi ka dinya. Jadi mental ibu-ibu baheula kunaon kuat pendidikanana adalah indung bapakna. Bener Bu? Undang-undang negara can hadir kudu 18 jam 2 hiji acan 14 tahun beger kawinkeun 15 tahun geus boga anak 2. Matak anak teh geuning nyusul. Ai indung meotan anak ngagedean jiga dilanceupkeun. Pan ayeuna mah diatur ku negara 18 jam 2 hiji kakara bisa aya surat nikah. Larasnya coba bareto ibu 12 tahun geus prakatang-tang perketeng teh yai bisa naonnya cek urang tau ngahina ilmu kolot baheula laleutik rumah tangga arawet nepi ka ayeuna. Nah anu ayeuna sakola leluhur umur leluhur diatur ku negara rumah tangga aduh 2 tahun jeung pabaeud-baeud. Ieu kita meureun korban aja. Baheula mah kasalaki moal aya salaki abdi nu pangkasepna ragrag talak panggih di uleman si Bagong aduh nu pangkasepna jadi si Bagong. Tugas lalaki itu merena pako lahir ku dunia merena pako batin ku agama. Tugas ibu cek agama hiji idan nadorta ilaiha sarotka direret masket di tempo sono imut lucu ngagelenyu someah dareh deh alus budi hade basa. Tugas ibu kasalaki teh ngadangdanan diri. Bapak resep kanu loba karang resep nyieun 80.
Bapak lo batu ang toong artis gini artis dangdut pan wah pak artis dangdut mah goyang kanan goyang kiri goyang depan goyang belakang saimbang. Bapak teh kieu geuning bari na hate mah hayang teuing nu di imah jiga kieu aya nu sing ngeurepan gebog cau keur sok pikir cicing da abdi teu ngarti demi Allah teu apal pokona meureun gebog cau teh tiis meureun ibu teh kudu nurutan. Nah, sabab ibu boga konsep dina rumah tangga ngajaga nafsu salaki ulah nepi ka dikoncar ka batur akhirna keur nyalurkeun hawa nafsuna iwati ka pamajikanana. Dangdah. Mun salaki resep kawen make kolor tong amek meuli kolor jiga itu. Baju jiga itu, nu ketat jiga itu, buuk di beureumman jiga itu, talian ku kabel ongkoh. Cicing di kamar da moal aral, bapak Mama sumping dari kolor sakieu kalau huriukeun sih insyaallah bapak mau teu nyuluduk jika domba Garut gairah sumangat pak dek sumangat kumaha atuh awak badag sagala dipake sarung simut jaket dikeukepan teh tenepung-nepung cekades mata idana dorta ilaiha sarot kak dereret teh kudu masket ditempok pikasonoeun imut lucu ngegelenyuk someah dareh di halus budi hade basa tugas ibu ka salaki ngeunahkeun hate salaki kajeun dahar jeung hulu peda kajeun dahar jeung bala-bala kajeun dahar jeung purupuk tempo huap salaki sagede peureuh lop ternyata anu matak ngeunah barang dahar lain deungeun sangu tapi ngeunahna barang dahar ngeunahna hate lantaran dingeunahkeun ku ngaran pamajikan kajen daging hayam nu dibikeun sate ongkoh ari ibu bari ngecebrek modal lieur usaha leutik aya barang hakan hayam jeung nu kieu wae sugan mah hero we salaki aing mah teu asup kana beuteung sametik oroga hayang ngaburakeun leres pak tuh geuning eta ngalah mah lahirna ibu teh hade dangdan somea dareh deh alus budi hade basa duit ti salaki pakai dangdan ge keur oh duit teh salaki pakai dangdan ge keur heuh bener teh kanyataan mah waradul bongkul ditempo ieu parangaosan lameuy bareureum di dieu aya tapak 14 on beurendang dan heula tadi dina halis aya juriwet saeutik tapak 4 aya deuk pangaosan mah kuat rarapih kieu awak sarareungit tapi kata dia ibu-ibu ngaliwat abdi kuat hilibir tuh kuat sungih teh Pak nah ari di imah daster merengke di tukang kancing 15 siki jiga partai cobloseun paur lamun deuk sare la ilaha illallah sagala dipakena ari kaluar jiga ratu ari di imah jiga babu palebah di kamar jiga hantu eta ku sagala dipakena beungeut make pupur warna hideung borelak teh panon wungkul jeung huntu panon dibunian ku bonteng bibir ditapelan ku tomat asa hees jeung jus atuh da kalimat idana dorta ilaiha sarot karesep dangdan teh lain sakadar ngadangdanan lahir tapi bareng jeung dangdana batin someah dareh deh alus budi hade basa hiji tak keur ibu dua keur ibu idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh istri soleh mah kajeun keur tunur dititah ngadak-ngadak buringas abdi keur ngomongkeun nu soleh lain ngomongkeun ibu ngomongkeun nu soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas tah lamun ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh nya benernya banyak istri soleh mah ka mana bade ka kamar Pak tunuh tos lailean nya bapak punten sakedapan pang ninyuhkeun kopi da ngajeret teh harita keneh gacleng mangga bapana mangga leos ka dapur ninyu patuh ibu ka salaki berarti patuh ka Allah berarti surga jaminanana ibu hayang ka surga tinggal patuh meni hese teuing geuleuh aing mah da teuing da merek kieu mah teu keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas ari ieu mah ka mana nya sare atuh ya kieu mah 9:30 eta leun becos kana TV teh
lain dek nita panen kopi kusia koko dapur teh deket yai ongko dek sare tapi hoa nu mana eta ieu jika nama merekna teh ieu kan bae ai tara mah teu kudu ngaku atuh nah menikah baperan ibu teh inilah istri soleh saha guruna saha indungna Siti Khadijah Nabi Muhammad reng asar balenyeng karompokna Siti Khadijah keur wiridan Nabi mata ratu titah lamun pamajikan keur ibu nyanak teko nyalira nyanak cai nyalira nyanak tuangeun nyalira dituang nyalira Siti Khadijah keur wiridan eureun langsung ngagabrug ya Rasul bendu ka abdi nepi ka barang jisim abdi Siti Khadijah mah hayang dititah talamun ieu jigana mumul dititah ya Rasul bendu ka abdi nepi ka barang jisim abdi cek Nabi teh teu bendungan anjeun we keur wiridan wios engke ge wiridan mah aya deui coba andai kata bapak nyanak teko sorangan menyuh kopi sorangan nyieun bala-bala sorangan ngadekul sorangan edek ibu nah bapak teu miwarang abdi cadu kudu kigituan moal teu gek diuk teh tah kitu Pak peperieun mah keur ieu hideng ku sorangan we ayeuna mah ngadon TBC urang gitu jadi artina pamajikan soleh teh satuju lamun dititah ku salaki patuh ka salaki patuh ka Allah surga jaminanana bener tilu hafizat kamali kawa nafsi kudu bisa ngajaga ngariksa awak nalika salaki keur eueuh ulah diumumkeun kana speaker caroge abdi nuju teu aya 2 bulaneun hayang aya nu ngeclok tong sok riweuh mun salaki eueuh teh kunci jendela kunci kamar ping-ping tong katempo tong bobolek lakan teuing lantaran anu hakna keur eueuh lain ieu mah eueuh salaki ampun Gusti momotoran dagang diwir arisan bari ngadu ka tetangga bingung urang mah euy salaki usaha lila tapi teu mawa duit kumaha ceuk itu urang lebih bingung nah apa urang mah janda ti bareto sing tong kitu-kitu teuing atuh lalaki keur eueuh tong wani-wani ngasukeun jalu salian ti salaki kumaha cenah ustad atuh dan nu datangna tad deuk naon ungah ka awewe eueuh salakian teu meunang dulur mun kuring datang ka ibu punten gitu Pak Ustad caroge nuju teu aya antosan di luar nepi ka 7 peting inilah nilai istri soleh nu terakhir Pak nu terakhirnya rek endit deui sing hade ka indung sing hade ka nu jadi bapak ieu teh harta saha di kieu harta kolot budak awewe ukur bisa mawa lalaki ukur bisa mawa awewe kolot nepan jeung hulang harita keneh nah teh mana duit keur ngabinkeun budak ratusan juta luhur aya teh hajat teh bisi teu percaya bari konca 40.000 aya nu mere 25 geura sok atuh rugi 15 lamun abdi mah engke hajat konca 40 hek nu mere 25 cokot deui botana 2 hoream teuing ai kudu rugi nepi ka hajat teu mikiran untung rugi nu penting mah budak saralamat background di kieu-kieu kudu 20 jutaan mah nu kieu unggul padahal muku terpal we ceuk urang kursi gading kencana teh ieu nu bogana tukang hias lebar ieu duit di kieu-kieu lain diuk ka nepi ka subuh lebar pa itu ti ditu nepi ka dieu ieu kursi 3,5 juta mah nu kieu patut wungkul ceuk urang mah diuk ka nepi ka ruksak duit lebar duit kekembangan ieu da bakal jadi runtah geus pikir Pak bener tuangeun nu disuguhkeun ka bapak sabaraha puluh jutaan eta kursi anu dicalikan ku ibu mustami meungeunah gek diuk teu mikir mayar son dibayar kuno hajat kursi kuno hajat tuangeun kuno hajat ustad oge dibayarna teh aduh ngemplong atau gitu melaan saha eta kolot kitu melaan anak kolot teu pernah nagih ke anak jang gantian urut hajat maneh teu pernah tapi kolot nah hatena menta tong dipulangkeun harta bana anu kolot tapi pangmulangkeun rumah tangga hidup duaan sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak rumah tangga jongjon tentrem jeung tingtrim genah ditempona ku kolot beak harta ge kolot sugema nempo anak rumah tangga arawet bener ngeusan sakitu atosan ibu abdi bade ka Cibodas ti Cibodas tuluy ka Cipeuneuy lain atau san
lain kalau ada dek ngeusan lain atol kalaka nah hayang nepi ka jam sabaraha ibu hayang nepi ka subuh saksian Pak Kades ieu teh dua anu hayang nepi ka subuh keun antep can nepi ka subuh urang bapak urang baralik we antep manehna mah can nepi ka subuh cek si Mandra mah sombong amat hayang nepi ka subuh keun antep urang-urang baralik urang bubar Pak Kades ka bumina sewa keun antep nu dua hayang nepi ka subuh sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun ninggalin di pamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Atur nuhun ka pangarsa Kang Ustad Nana Gerhana Wilujeng